Bismillahirrahmanirrahim. Nasoyul ibadah wa bisadisi jeung dina anu kagenepna wa bisadisi jeung eta tetep dinu kagenepna maktubun ari dituliskeun naon hadza jazaa'ukumul yauma bima fa'altum min maksiyati. Hada ari ieu teh eta jaza hukum babales aranjeun kabeh al yauma dina poe ieu, tegasna dina poe kiamah. Bima sabab perkara fa'altum anu geus migawe maraneh kabeh min maksiyati tina maksiat ka kami. Wa bisabi jeung eta tetep dinu katujuhna maktubun ari dituliskeun naon sukhti alaikum pinnari abadan. Artina sukhti ari murka kami, ari murka kaula, ari amek kaula. Eta alaikum karanjeun kabeh eta pinnari dina neraka abadan salilana. Wa bisamini jeung eta tetep dinu kadalapana maktubun ari dituliskeun naon alaikumul la'natu bima ta'ammadtum minad dunubil kabairi walam tatubu walam tandamu. Artina alaikum eta tetep karanjeun kabeh alaknatu ari laknat bima sabab perkara ta'ammatum anu geus ngahaja-haja aranjeun kabeh minad dunubi tina pirang-pirang dosa al kabairi an kalalede walam tatubu jeung teu kungsi tobat aranjeun kabeh walam tandamu jeung henteu kungsi kaduhung maraneh kabeh aranjeun kabeh. Wa bitasi jeung eta tetep dinu kasalapana maktubun ari dituliskeun naon qurana hukumus syayatinu finnari abadan. Artina qurana hukum ari pirang-pirang batur-batur aranjeun kabeh eta asyayatinu pirang-pirang setan pinnari dina neraka abadan salilana. Wa bil asiri jeung eta tetep dinu kasapuluhna maktubun ari dituliskeun naon ittaba'tumus syaitana wa aradtumud dunya wa taraktumul akhirata. Ittaba'tum geus nuturkeun marad aranjeun kabeh asyaitana ka setan wa aradtum jeung ngarepkeun aranjeun kabeh ad-dunya kana dunya wa taraktum jeung ninggalkeun aranjeun kabeh al akhirata kana akhirat. Fahada mangka ari ieu teh ayil ladzi tegasna anu antum ari aranjeun kabeh eta pihi aya dina eta ladzi eta jaja hukum babales maraneh kabeh. Keur nyaritakeun naon? Keur nyaritakeun bahwa engke teh ahli-ahli neraka. Tegasna anu erek diasupkeun ka neraka teh dibere heula piagam. Piagamna lain piagam penghargaan. Piagam penghinaan. Remel ayeuna mun teh mah eta. Label logo. Eta deui diasupkeun ayeuna ka neraka teh make logo, make cap. Aya ayeuna mun teh merek, aya label. Anu kahiji nyaeta cenah ayeuna mun teh aya label, aya logo di dinya udkhuluha la tamutuna fiha abadan. Sok sia geura arasuk tah maraneh kabeh di mana-mana geus asup ayeuna ka neraka la tamutuna fiha abadan moal papangih jeung paeh sia di neraka mah. Moal papangih jeung paeh.
teu dina neraka mah. Wala tahyauna jeung moal nyaeta papangi jeung hirup. Jeung moal papangi jeung hirup. Kumaha moal papangi jeung hirup teh la yamutu biha wala yahya. Jadi dina neraka mah jadi hirup henteu neut gitu paeh teu hos. Aya disebutkeun hirup da puguh teu karasa, da hirup mah kudu aya ngeunah. Aya disebutkeun paeh da puguh siksaan na karasa, aya nu paeh mah poan moal karasa naon. Da ieu mah da teu paeh. Aya disebutkeun hirup, da eueuh ngeunah hirup. Mata disebutna la yamutu fiha wala yahya. Terus aya namun tema eta logo anu kadua dibere catatan memeh asup ka neraka teh. Nyata catatanana khudhu fil azabi la rahata lakum. Sok geura ayeuna alang celup ayeuna kana siksa kami. Sok geura ayeuna mentara rasakeun siksa kami. La rahata lakum, moal aya istirahat, moal aya reus nandangan siksa kami di neraka. Moal aya keheula, moal aya istirahat heula. Teu anu katiluna nyaeta dibere cap kieu ai asu min rahmati. Tah maraneh kabeh teh nyaeta anu geus putus, anu geus pegat tina rahmat kami. Nya jelema di rahmat mun diasupkeun ka neraka. Nyata aya namun tema anu diasupkeun ka neraka teh nyaeta anu geus diputus tina rahmat pangeran. Tah maneh geus diputus, geus dipegatkeun tina rahmat kami. Jor sia geura aya namun tema ka neraka. Nu kaopatna nyaeta dibere cap ieu udkhuluha fil hammi wal gham wal hajan abadan. Jor serah geura asup ayeuna mun teu ka neraka bari bingung, bari sedih, bari susah. Bingung, sedih, susah. Moal aya mun teu papangih jeung naon, moal papangih jeung senang, moal papangih jeung bunga. Eta teh aya cap eta, aya label eta. Anu kalima nyaeta aya catatan tah memeh diasupkeun ka neraka teh calon penghuni neraka, memeh diasupkeun ka nerakana dibere catatan kabeh nyaeta catatan pangjejeleh. Libasukum annar tangke sia teh di mana-mana geus asup ka neraka teh pakaian kabeh tina seuneu. Lain pakaian tina katun, lain pakaian tina seuneu, pakaian maneh teh tina seuneu. Engke di mana-mana maneh hayang nyatu, hayang ayeuna barang hakan wa ta'amukum azzakum. Kadaharan maneh kabeh teh kayu jakum. Kayu jakum teh nyaeta kayu ayeuna mun tamah kahakanan orang neraka dina neraka anu di mana-mana ayeuna mun tamah dihakan mangka eta racet hancur sakabeh pojitna. Disebutna nyata kayu zakum. Wa sarabukum alhamim. Ari nginum maneh inuman maraneh kabeh mun maneh engke geus asup ka neraka teh nyata cai panas anu ngageulot roh. Ta eta ayeuna mun teu keur nginum maraneh. Di mana-mana maneh hayang hees engke di neraka mihadukum annar amparanana teh nyaeta seuneu almuqadu anu ngagugudag. Anu kagenepna dibere catatan bieu teh nyaeta di mana-mana ieu penghuni neraka memeh diasupkeun ka neraka dibere label logo catatan ieu hada jazaukumul yaum ta ieu teh babalas ladang gawe maneh, ladang dosa maneh, ladang doraka maneh teh ta ieu tah. Ladang dosa keur di dunia, ladang doraka teh ta ieu kop tah ayeuna. Geura ayeuna mun tatarimakeun ku maneh. Anu katujuh nyaeta dibere catatan ieu
penghuni neraka memeh diasupkeun ka narakana mana catatanana sukhti alaikum finnar abadan kakeheul jeung murka ka amek aing keur maneh ke dina neraka sarilana maneh teh aya kakeheul ka amek aing lain aya dina ridha dina kakeheul ka amek aing anu kadalapana nyaeta alaikumul la'natu maneh mah jelema anu dilaknat naon sabab paunda dilaknat bima ta'ammatum nadu maneh mah sok rasa mukaha sok komoan sok kumawani kana dosa-dosa anu gede enjoy mini ayeuna mun tama kalem-kalem dingin-dingin cuek-cuek kana dosa-dosa gede walam tatubu tekung si tobat heula maneh kabeh tekung si heula kaduhung maneh kabeh keur waktu di alam dunia tah keur maneh laknat kusabab ayeuna mun tama geus kumawani kana dosa-dosa gede bari tara daek tobat bari tara daek kaduhung anu kasalapana nyaeta dibere catatan ieu penghuni neraka teh kurona hukum sen CS maneh sobat-sobat maneh rekan-rekan maneh teh nyata syayatin setan-setan hungkul finnari abadan dina neraka anu pibatureun maneh teh nyata setan-setan wa fil asyri maktubun anu terakhir nyata dibere catatan ieu di kongkorongan lah di kongkorongan ku catatan ieu penghuni neraka memeh diasupkeun ka nerakana ittaba'tumus syaitana wa aradtumud dunya maneh mah keur waktu di alam dunia teh ngagugu nuturkeun pangajak setan maneh mah ngan saukur di dunia teh kitu duit dahar pake ngan hayang ngeudah we wa taraktumul akhirata ari urusan akhirat meni cuek bae teu salat ge bae teu ngaji ge bae teu ibadah ge bae teu amal soleh oge tah eta ladang gawe maneh tah ieu babalesna maraneh kabeh teh iya ayeuna mun teu balas maneh teh muga-muga urang disalametkeun tina siksa neraka muga-muga urang disalametkeun tina asup ka neraka muga-muga urang sing jadi ahli surga sadayana Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi tabshana bi nuri ya rabbi huddanak wa amanak ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi waskinna jinanak ya rabbi ajirna min azabik salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi waskinna jinanak ya rabbi ajirna min azabik salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi waskinna jinanak ya rabbi ajirna min azabik salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi warzuqna syahada ya rabbi hidna bisa'ada
Muhammadan ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim